Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ka Bapak, Ibu guru anu dipikahormat sareng sadayana rerencangan anu ku simkuring dipikacinta, mimiti urang sadaya kedah muji syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Sabab ku rahmat sareng hidayahna, urang tiasa patepang dina waktos anu mulya ieu. Dina kasempatan ieu simkuring bade nyayogikeun biantara anu judulna ngajaga jeung ngamumule budaya Sunda. Dulur-dulur sadayana, budaya Sunda teh mangrupakeun warisan karuhun anu kacida luhurna. Dina budaya Sunda aya nilai-nilai ngeunaan sopan santun, gotong royong, tata krama, jeung rasa hormat ka sasama. Conto tina budaya Sunda nyaeta seni angklung, jaipong, kaulinan barudak baheula, oge basa Sunda nu ngandung undak-usuk nu ngajarkeun urang Sunda kumaha hormat ka batur. Dina mangsa kiwari, budaya luar asup kalayan gancang. Sanaos kitu, urang ulah nepi ka leungitan jati diri. Carana nyaeta ngamumule budaya Sunda, make bahasa Sunda anu merenah. Mikaresep seni budaya, ilubiung dina kagiatan budaya, sarta ngawanohkeun budaya Sunda ka batur liwat media sosial. Hal-hal leutik sapertos kitu tiasa jadi lengkah penting pikeun ngajaga warisan luhur. Lamun lain urang, saha deui anu bakal ngajaga budaya Sunda? Generasi ayeuna kudu jadi generasi anu beunghar tur pinter, anu sanggem neruskeun nilai-nilai budaya pikeun kahirupan anu leuwih hade. Tungtungna mugia urang sadayana tiasa terus ngajaga budaya Sunda supaya tetep hirup jeung berkembang. Hapunten bilih aya kecap anu teu merenah kangge sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.